Bismillahirrahmanirrahim. Fa'amal makhfud kana pun utawi kang den asorakeun bil harfi kalawan pagawean bawa kumaga utaya makhfud ma yukhfadu iku barang kang den asorakeun ya ma bimin kalawan min wa ila wa an wa ala wa fi wa ruba wal bay wal kaf lam wa hurufil ghazab wa hiyal waw wal ba wa tau bawawi ruba wa bimuz wa bimuz nu jelas jelema bisa turun pangkat kulantaran ego. Cek Syekh Junaidil Baghdadi, wa ilam yakunil alimu zuhdan, lamun kiai henteu zuhud, fahuwa eta kiai teh uqubatun jadi siksa linnasi ka manusia. Kiai nun teu zuhud jadi siksa ka masyarakat. Angkaning kiai nu zuhud jadi siksa kabeh. Nu mentek jadi siksa lantaran ngarasa berat ke masyarakat mun kiai teu zuhud. Nek masantren lain mikiran anak kumaha di pasantren mikiran mayarna sabara duit. Dek sakola mikiran mayarna sabara duit, uang mukana sabara duit. Diganti uang mukana di pondok pesantren mah jadi uang miftah. Kunci. Boro-boro dek masantren kendek nyakolakeun dek ngondang ngariung geriweuh, dek ngondang maca Syekh Puyeng, sebab nu maca namun teu dibere bakakak ngaco ngomong di mana-mana. Aing mah maca ku macana boro-boro di ongkosan bakakak teh dibere. Aing minta ka Tuhan Syekh mudah-mudahan teu manggil aing ku galedeg tolol tuh coba. Jadi siksa. Jadi siksa. Kiai diondang barang dibere amplop nelitik ngomong bae. Aya kiai kieu kurinda. Kiai na aya. Aing mah diondangnya capek bu, bensinna pohara bu, nya peuting nya tundu ai dibere teh teu saupami. Ngomongna teu saupami. Sopan tapi nyekek. Eta kan jadi siksa ka masyarakat. Kitulah cek Syekh Junaidil Baghdadi. Jadi ketika henteu zuhud si kiai bakal jadi siksa ka masyarakat. Di samping ngarasa berat kadituna payastami'una wala ya'maluna. Kiai dipanggil didengekeun tapi henteu dituturkeun jeung henteu diamalkeun ilmuna. Sebab teu nyetrum jaboro-boro masyarakat dek ngamalkeun puguhnya nanage jualan ayat. Jadi siksa. Cik coba kiai pangnyontoankeun saha kiaina nu jadi siksa. Pangnyebutankeun. Mun di Jakarta saha, mun di Tangerang saha, mun di Serang saha. Tamang geus aya di standbuk engke bae 4 mata bae nya. Berat. Geus kadituna kelantaran berat lain endek ngabacukeun agama tapi ngamundurkeun agama. Ketika mundur agama jadi siksa. Allah karim. Nu mentak eta horenganan jadi bang balu.
jadi kabeng berat ka Kiai ketika Kiai teu zuhud henteu bisa datang ka makom wali nyana ucek-ucekan we didinya pikiran teh hayang ganti mobil lain hayang boga makom indallah hayang ganti kenteng hayang nyin majelis hayang nyin pondok belah dieuna hayang kabeli tanah belah dia per bulan per tahun di pikiran teh eta we sakadar bangunan sakadar tanah anu bebejana mah nyana teh ibadah tapi Allah teu ngarasa diibadahan Allah ngarasa diibadahan so teh lamun urang ibadah ka Allah lillah ketika urang teu lillah cak Allah aing mah teu asa diibadahan ku sia ketika Allah teu ngarasa diibadahan padahal nyana ngarasa ibadah ka Allah berarti munafik geus teu kudu hese-hese dengan nu munafik mah horenganan rentul kiai jeung ustad munafik mun kiai jeung ustad munafik komo tukang karung mah buah panam munafik geus munafik kabeh lantaran indah ahlil ma'rifat indal arifin sama ke ka ditu na dikembangkeun woi budak caki uci ge urang mah munafik kabeh cenah ge maju kadenge ku kiai anu ekstrim beuh kiai uci mah blow on tah kan sia mah gara-gara sia kan jadi samakom urang lamun nyaritakeun doraka di mimpi caritana teh salat eta doraka lamun di makom ma'rifat mah teh salat sunnah eta doraka lamun teu tahajud eta kiai munafik lamun kiai teu qobliyah zuhur teu badiah zuhur eta kiai nu kos kitu kiai maksiat nyeritakeun ibadah aya di kalangan awam di kalangan fuqaha aya di kalangan arifin nyaritakeun ibadah di kalangan arifin geus lain carita wajib nya mah geus teu nyaritakeun wajib nyaritakeun teh la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta ahbabtu wa idza kuntu ahbabtu kuntu ainahu wa lisanah dan selanjutnya nya nama nyaritakeun ibadah teh nawafil puasa Rajab puasa Senin Kemis nya nama nyaritakeun qobliyah nyaritakeun badiah duha salat tahajud hajat salat witir eta nya nama ibadah ai kalangan bangsa kitu mah pemborong pedagang petani nyaritakeun ibadah teh salat zuhur asar maghrib isya nu wajib-wajibna bae ketika teh salat maksiat eta nu karitu ari arifin mah mun teu salat sunnah nya nama maksiat teu beda nu bantak ge carita munafik urang mah carita munafik teh lamun teu percaya ka Allah ngaduakeun ka Allah ngaranna munafik di kelas arifin ketika teu ikhlas munafik aduh cenah kitu mah tuh kula mah munafik bae meureun nunggal emang hulu sia mah kudu munafik kadeleuna ge lain deui nyayan dina hatena ge nu kadeuleum mah mio sakupi ngarep-ngarep atut ngaumrohkeun puguh nya mah keur masantren gua tuh kan horenganan teu zuhud jadi siksa ka masyarakat keun masyarakat nyanana ketika teu zuhud kabang baluhan nu mentek Syekh Junaidil Baghdadi ditanya usalah sawiji Abdul Arifin mama ai mama si neuleuh teu sih ka pangeran langsung marahnya lamun aing teu neuleuh ka pangeran atuh aing moal hudang ti peuting moal maca Quran bae moal zikir bae moal maca sholawat nu mantak aing teu eureun-eureun salat teu eureun-eureun maca Quran teu eureun-eureun zikir teu eureun-eureun maca tasbih eta teh gara-gara nama aing teh neuleuh ka Allah kumaha sih sia di aing mah lamun teu neuleuh ka Allah mah aing rugi hirup teh jadi nyana neuleuh ka Allah atuh urang ge pan nu mantak nonton TV eta gara-gara neuleuh kan atuh nonton TV pan urang mah
hapen waya susuan teh pan Habib tinggal Habib pan kieu bae terus hayang ping-ping nulesan pan doa nage pohara jasa pan meureun nu di imah na teu lesang meureun ya Allah tah eta urang bang baluh malulu teu neuleuh ka Allah urang ya Karim. Nah ketika orang teu neuleuh ka Allah berani orang nabrak larangan Allah, berani orang nabrak larangan Allah. Dinasehatan ku seri sikti lamun urang hayang gapanggih jeung Allah coba ge amankeun mata celi irung sungut tina urusan-urusan dunia bang baluh eta teh nu kos kitu ngaran. Ketika ditanya ai mama eta bisa kapanggih jeung Allah kumaha, oh mimiti puasa teu reuneun tahunan lain teu dahar teu nginum tapi muasa nafsu sanggeusna dipuasa nafsu datang kaleng rarasaan diri eueuh. Ketika diri eueuh maka kapanggihlah jeung Allah sebab hate urang lamun aya duniaan Allah eueuh mun eueuh dunia Allah cicing di cicingan tempat Allah ku nafsu jeung ku dunia. Ketika dunia jeung nafsuna ditinggalkeun tempatna aya Allahan di dieu. Masyaallah. Nu mantap ketika dinasehatan siri sikti ku Imam Junaidil Baghdadi ku Syekh eta manehna tibalik Syekh Junaidil Baghdadi nganasehatan Syekh siri sikti muridna mun hayang gapanggih jeung Allah coba eta ulah loba dahar jeung ulah loba nginum, bahkan coba pre dahar pre nginum. Urang mah pun mun titah pre dahar pre nginum urang mah bau Kiai Blon teman titah paeh ka urang cenah manya cenah urang ulah dahar ulah nginum tuh kan sia mah emang pangkat sia mah pangkat jajablog sia mah ketika titah ulah dahar ulah nginum teh teu kaharti ku urang gua. Nah begitu manehanana langsung niat lep sare, begitu sare kapanggih jeung Kangjeng Nabi, ngimpi kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Kangjeng Nabi langsung ngasehatan mun hayang kapanggih jeung kula jeung Gusti Allah cobalah kurangan dahar jeung nginum maka hudang kakaraknyana di dinya moal dahar jeung moal nginum kecuali aya parentah ti Kangjeng Nabi. Mantak seseri sikti mah mun deuk dahar hadiah heula ka Kangjeng Nabi beres hadiah peureum mata hate peureum kabeh leng aya Kangjeng Nabi lapor ka Kangjeng Nabi ieu kula deuk ngadahar ieu meunang tante ieu kurang deuk nginum ieu meunang tante langsung Kangjeng Nabi na hadir. Urang lamun nyaritakeun kos kitu boro-boro urang mah komunikasi jeung Kangjeng Nabi maca sholawat ge geus beuh titah 11 pada salat berat dasar 11 ge geus teu kaangkat 11 pada salat teu kaangkat 11 nya mah mending modar bae geus 11 teu kaangkat kok boro-boro kapanggih jeung Kangjeng Nabi. Nu mantak para kutubul auliya mah lamun teu kapanggih jeung Kangjeng Nabi ceurik nya nama komunikasi langsung jeung Kangjeng Nabi. Mantak dahareun jeung inuman teh mun di hareupan ku nyana bebeja ka Kangjeng Nabi ieu wajar teh didahar mun didahar kudu sakumaha daharna batur nu bangsa kutubul aulia kos karar itu teu leupas ku arit langsung komunikasi jeung Allah komunikasi jeung Kangjeng Nabi kunaon eta bang baluhna eueuh ieulah fa ammal mahfudzu bil harfi fa huwa ma yufadu bimin jelema kabengberatan kumin ku ilakuan ku alaku fi kuruba kuba hartina ditundukeun ku makhluk ku dunya ku nafsu ku setan
sehingga teu bisa hibernya anak teu bisa hiber teu komunikasi jeung Kangjeng Nabi. Sayyid Maliki almarhum Allah yarham ngamimitian ka Indonesia nyana teh terus-terusan teureun-eureun maca sholawat hayang kapendak jeung Kangjeng Nabi. Ketika ngimpi kapendak jeung Kangjeng Nabi bebeja, ya Rasulullah, dina impiannya na kula ieu diharapkeun datang ka Indonesia ku urang Indonesia, aya izin henteu Kangjeng Nabi ngizinan mangga beusi ka Indonesia. Kang teh Sayyid Maliki ka Indonesia teh meunang ngimpi ka pangijeng Kangjeng Nabi heula. Sabarakali ketika dek ka Indonesia teh bebeja heula ka Kangjeng Nabi. Dugi ka maotna. Kamari kula kapanggih jeung putrana. Putra Sayyid Maliki kukula diomong coba lantaran nyana ngomongna teu bisa bahasa Indonesia, kula teu bisa bahasa Arab, atuh kan teu nyambung. Ya otomatis pakai gaid. Ya gaidah eta du ganter. Pang nanyakeun coba, ieu ka Said Abdullah, ieu kunaon ieu? Nu mantakkeun ka Indonesia. Nyana ngomong, kula selalu munajat ka Gusti istikharah. Ketika kapendak sareng Kangjeng Nabi bebeja hayang ka Indonesia, Kangjeng can ngizinan salila Kangjeng satungtung Kangjeng can ngizinan ka Indonesia, kula moal ka Indonesia. Per detik ieu can ka Indonesia putra Sayyid Maliki lantaran nyana ngimpi mah jeung Kangjeng Nabi sering, tapi ketika bebeja dek ka Indonesia can aya izin. Bisa kos kitu eta batur mah. Bisa aya minta izin langsung ka Kangjeng Nabi. Urang mah boro-boro ka Kangjeng Nabi minta izin ka kolot ge cak kolot ulah terus bae. Eta watak urang ku blon-blona urang eta. Diulah ge ku kolot atau terus bae lah kolot ieu sapira kolot. Ini urang mah jauh jasa jeung Kangjeng Nabi. Sebab daun atuh maca sholawat 11 ge teu kaangkat. 11 teu kaangkat mun kita maca sholawat saminggu 4444 eta ngomongna ge kieu eta mah kieu ini tah paeh bae ka aing. 4444 teu kaangkat. Jadi pendi di ijazahan sholawat kukula di Madinah maji salila di Madinah bacanya ieu 4444. Ya siap nama pohara. Begitu dekat Mekah ditanya menang sabaraha maji menang 400. Pakai naon eta lah ulah loba omong cenah kieu ngaranna geus kolot ieu. Tuh giliran tita babacaan mah ngarasa nya geus kolot tapi mun dahar teu ngarasa kolot. Eta si eta mah kitu. Tak eta Bang Balu coba gerak diajar carana kudu aya nu nungtun ditaros deui saseueun sikti ari tuan mama bisa ningali ka Gusti kumaha yagmidu ainai wujudi pereumkeun dua mata kasat bahasana gitunya na pereum lamun mata ieu pereum mata golbu bentak sok pereumkeun raga ulah edeg cicingkeun cicing sat cicing mata kolbu buka gerak renungkeun kumaneh langit nang Allah nyin bumi nang Allah nyin isi bumi isi langit nang Allah ngadamel termasuk diri urang nang Allah nyin urang didamel ku Allah aya takranana datang ka iraha kemudian roh urang diasupkeun ka diri urang ketika aya roh ngaranna hirup roh urang didelekeun ku Allah neuleuna Allah kana roh urang kana kolbu urang sakumaha urang neuleuna ka papada urang neuleu ka diri urang ka kulit urang ka kulit batur jelas Allah neuleu ka roh urang Allah neuleu ka kolbu urang percis sakumaha jelasna urang neuleu ka diri urang neuleu ka batur berarti roh urang teh kadeuleu utek-utekanana lempang gurak-gerakna sebab ari awak urang mah ieu tengan sakadar kurungna doang
sebab nugerak nama roh nusa bener nama ketika keluar mah roh ti awak kurang berarti awak kurang teh mah bangke ngaranna geuning teu bisa gerak paeh ngaranna bisa gerak sote aya roh sedangkeun roh urang kadeuleu ku Gusti Allah mata urang nu ieu peureum mata kalbu urang merenung sampai kadinya urang nangtung roh urang kadeuleu urang diuk roh urang kadeuleu kus roh urang jelas kadeuleu ku Gusti Allah ana jelas roh kadeuleu ku Gusti Allah atuh ketika urang teh henteu menghadap ka Gusti Allah isin sok geura ge renungkeun ku anjeun renungkeun coba ge muraqabahan geura Gusti Allah isin atuh urang teh kadeuleu roh urang ku Gusti Allah teh ketika urang boga ka isin maka arahkeun geura per detik per menit teh ka Allah sebab waktu urang teh ieu terbatas urang lempang ngaler lempang ngidul lempang ngulon lempang etan eta teh anu sabenerna mah lempang urang teh keur menuju kuburan hakikatna mah urang teh eta lantaran geus dibatas umur urang berarti lempang urang teh hanya menuju kuburan nu sabenerna mah ketika urang menghadap menuju ka kuburan atuh rugi amat ieu urang keur menuju kuburan dipake acak-acakan sok roh urang nangtung dideuleu ku Allah diuk dideuleu ku Allah beurang jeung peuting jaroh mati nyahoeun beurang jeung peuting nu nyahoeun beurang jeung peuting mah mata urang celi urang nu ieu roh mati nyahoeun beurang jeung peuting sok gerage roh urang mah ja asli nama henteu nyahoeun beurang jeung peuting teu sare roh urang mah teu nundutan roh urang mah nu sare mah jam mata ieu nu nundutan mah mata ieu mah boro-boro keur lain ngaji keur ngaji ge nundutan bae bakar keur ngaji ge sare bae nya mah barang datang ka ieu mah ditanya ge ku tatangga ngaji naon eta coba bae babaturan nu ditanya aing boleh ditanya memang kumaha tadi aing mah keur ngaji majzub aing mah majzub aing tadi teh keur ngaji waduh ngimpi cak jana budak keur ngaji datang ka ngimpi pohara tama tuh nah renungkeun cak saresikti ketika mata urang dipereumkeun mata kolbu dibukakeun renungkeun muraqabahan Gusti Allah bakal ngerenyat gara-gara ijah maka awalan Allah bakal milikeun ka roh urang ketika Allah neleukeun ka roh urang teh Allah ngomong hei roh sia teh ciptaan aing kunaon atuh sia haju kalimpu dan ku nafsu sia padahal sia teh bakal menghadap ka aing moal kebal deui tuh kuburan sia geus disadiakeun ku aing roh sia teh bakal menghadap ka aing nah atuh sia make jeung hayang keneh ka jahe ngadoa ge hayang ping-ping mulus nah naonan atuh sia nah ieu urang ditegor kan ku Gusti Allah dideleukeun bagusna roh urang dideleukeun teu bagusna roh urang dideleukeun kecenderungan roh urang artina roh teh nyaritakeun roh nyaritakeun kalbu nyaritakeun latifah lelembutan nyaritakeun lub eta keneh kadeuleu kapan ku Gusti Allah teh kahayang urang resepna urang ditanya ku Gusti Allah ketika orang perem muka mata kalbu urang jol Gusti Allah hartina Gusti Allah jol teh melalui khotir urang teh utusan Allah urang bisa komunikasi jeung khotir teh gumarentes urang ditanya ku gumarentes urang eta utusan Allah cak khotir teh ngomong ka urang Aisyah nu sabenerna keur di mana di kamar keur naon diuk aju Aisyah nu dipikiran ku sia naon hayang nyandung Aisyah nu dipikiran ku sia naon hayang ganti mobil aya nu dipikiran ku sia naon urang ngobrol jeung khotir urang hayang beli sawah aya anu kepikiran ku sia naon ieu kahayang sia cak khotir teh loba lah pokona mah aju aya teh nu kudu dipake gayang Gusti ganti mobil teh emang sia moal paeh mah paeh aju sia teh sieun eta paeh pan sia paeh teh pan roh sia bakal kapanggih jeung Allah ku mangke bae sia bade sadek dikanarakakeun komunikasi urang jeung khotir utusan Allah peureum mata urang sok Aisyah keur di mana di masjidna keur naon tahajud hayang naon sia tahajud dagang garung ngabe maju atuh teu kudu di masjid hayang maju dagang karung mah
ente mah yang deket bae ka Allah abah Allah gitu ngamajukeun ka dagang kula nu dibaca ku sia naon nu dibaca ku kula surat Waqiah jadi sia maca surat Waqiah teh lain karena Allah lain karena karung berarti sia maksiat maca Quran maksiat baca Quran Waqiah tinggal Waqiah maksiat di nu anta ke mong kumaha gitu jadi lain asal lain karena Allah maksiat engke sia begitu baot begitu paeh engke ditanya roh ke dieu pan sia maca surat Waqiah aju hayang naon hayang dagang karung maju enggeus majuna enggeus aju ku sia dinikmati enggeus dinikmati alhamdulillah kabeli mobil kabeli tak kuari roh sia teh akan menghadap jeung aing aju sia hayang maju cok paju sia karung sia cok legleg ku sia ngan sia dikuain siksa di neraka aing sebab sia lain karena aing karena karung sakaji pendit ya abdi balikeun deui ka dunia Gusti neuk naon deuk ibadah bener tah cak seseri sikti lamun urang ke di akhirat kemudian di akhirat para kafirin munafikin fasikin musyrikin teh bangsa jelema nu maksiat eta kabeh ciri ka Gusti Allah cerik jeung cerikan neuleuh neraka awak sakikieuna neuk digejeburkeun ka seuneu digolotrokeun digolakeun menta ka Gusti Allah Gusti abdi mah balikeun deui bae ka dunia cek Gusti lamun dibalikeun abdi deuk ibadah ka Gusti iman deuk ibadah tah jelema-jelema teh kos kitu anggap kuari anggap urang teh mantes di akhirat mantes menta ka Gusti Allah neuleuh neraka urang sieun ka neraka urang menta dikembalikeun ka dunia ku Allah dikembalikeun di ka dunia anggap urang mantes di akhirat dibalikeun ka dunia tah kuari coba deuk kumaha tetep bae maksiat deui bae padahal mah ieu anggaplah urang balik deui ka dunia geus di akhirat geus neuleuh urang ka neraka lamun kafir musyrikin munafikin jelema maksiat cari ka Allah hayang dibalikeun deui ka dunia lantaran neuleuh neraka kuari urang hirup di dunia anggap mantas di akhirat sok atuh jak geus caritaan ti Kangjeng Nabi tama Al-Qur'an tama law anna lana karatan fanakuna minal mu'minin mun dibalikeun deui kula deuk iman mun dibalikeun deui kula deuk ibadah anggap hirup urang nu kuari tas balik di akhirat coba mulai ti kuari coba ya neuk bebeneran teh ibadahna neuk bebeneran teu karung ieu ngitungna ulah sok dikurangan-kurangan ulah sok dicampur nu gres jeung anu naon garah jeung naon garah tuh PS tuh jangan ngaku sorangan kan jangan ta bloon biasa BS jeung nu gres dia tuh giliran bae geus dikirim ka ditu telepon kok ini barangnya campur emang campur anak-anak kali tuh saya emang enggak tahu bloon teh coba karyawan saya ntar saya omelin tuh karyawan ini bagaimana udah yang udah mah udah aja yang belum mah nanti begitu lagi dah iya deh kumaha urang lalakon urang titah nganggap bahwa urang teh tas balik di akhirat nah tas neuleuh lalakon di akhirat mantak naon atuh gua rinyaan nah iyalah bang baluh dunia bang baluh makhluk bang baluh urang lamun masih keneh berat ke makhluk ngaji asa-asa besi teh dibere engke ku pribumina be lamun kenceng teuing aya geja abah almarhum abah diondang ka Gembong carita ieu keur hirup barang diondang ka Gembong Balaraja Gembong Balaraja jelema loba langsung abah titah ngomong abah ngaji abah kunaon abah mah tilok dipikir-pikir pan ngaji lain cara kipudol pan nama teh dirancang heula teh nyana ngomong we langsung kunaon ngomongkeun dukun baik ulah percaya ka dukun sebab dukun mah eta ahli neraka urang ulah osok ka dukun lamun tatamba tuh yuh ngaji teh nyaritakeun dukun be masya Allah barang balik di mobil supir ngomong kiai eta teh tadi nu ngundang kiai dukun al hikmat yeuh apa teh jauh cek dia sudah teh lain al hikmat teh dukun ngaranna
Masya Allah cak abah teh lah kajen lah cak Allah ngagerakeun kos gitu tuh abah mah kos gitu tah jadi tapi eta tobat akhirna tah tobat moal kula cenah lah eureunna ngahikmatna kiai barang kiai ngomong kos kitu cenah sieun kula mah eureun lah ngahikmatna tuh lantaran ikhlas ngomongna nah diondang deui ku hiji jelema rentenir gagah jasa teu nyaho abah mah teu nyaho eta teh rentenir abah ngabahas tentang renten engke tukang renter mah di akhiratna beutungna bakal 7 lapis gede segede gunung Uhud engke di narakana terus salapis 2 lapis 3 lapis dibeulem ke asal geus datang kanu terakhir didatangkeun deui ku Allah 7 lapis siksa tah mah tah rentenir teh kos kitu bakalna lamun urang nyaritakeun ku ari lempang make suku di akhirat mangke rentenir mah lempangna make hulu aya anu ngomong emang bisa gitu lempang make hulu sakumaha Allah ngabisakeun lempang make suku babarieun Allah mangke di akhirat lempang make hulu engke ge rentenir jelema-jelema nu sok muksi nu sok pajak di akhirat teh dibalikeun urang mah lempang make suku di akhirat ahli pajak nu sok ngadaharan pajak termasuk kiai anu sok dibere ku tukang pajak mana kiaina wallahu a'lam di tukang aya nah eta huluna lu lempang teu abang-abang seputar eta bae renten teu jahoeun nu ngundang teh rentenir balik ka dieu seminggu bebeja tukang renter tobat diondang deui ku Haji Gunawan almarhum di Gembong kene anakna kan diri Haji Maun eta kan nyana resep nembak Haji Gunawan mah kaleuweung ka itu diondang ku Haji almarhum Haji Gunawan abah nyaritakeun tentang ngalaan hewan ngalaan manuk anu ngalaan anak monyet nu ngalaan kos gitu teu nyaho abah mah bawa Haji Gunawan resep nembak teu nyaho beres dibahas eta siksaan-siksaan jelema anu ngalaan anak monyet makna panceurik di ditu anakna dibawa anak manuk dibawa ka imah pan emanna ceurik bayangkeun lamun anak urang kada borosot haju dibawa ku batur indungna kan ceurik ai bapana mah tilok sabaraha tilok ceurik ai bapana mah nganasehatan lah anak hiji ge urang nyieun deui tolol teh coba eta potongan hiji pengen dibloon eta ya keur carita tetep bae anak urang eueuh mah tuh sedih bae tak keur carita manuk ge naon bedana jeung urang monyet naon bedana jeung urang hewan-hewan nu sejeuna naon bedana nah maka kunalangsana indungna ketika anakna dicokot nyana unjukan ka Gusti Allah Gusti nu ngala anak abdi mah hayangnya nu mana jelemana engke di akhirat engke unjukan ka Gusti Allah anak abdi baheula encan dihiberkeun dicokot mana jelemana Gusti pangiksakeun kadeudeung abdi ieu tersiksa abdi kitu keneh monyet dan lain-lain sebagainya tah nyaritakeun seputar eta Masya Allah eta Haji Gunawan almarhum langsung datang ka abah ieu bedil deuk dibikeunan eureun nyana nembakna geus we kula mah deuk eureun beta sieun aju eta bedilna ditinggalkeun di dia di pondok bedilna senapan anginna aju dicokot ku kula-kula nu nembak akhirna bisa belajar nembak teh eta teh tembakan Haji Gunawan harita teh cepet jago kula ge manuk leutik ge ku kula mah kena bae bener gua mah mun ditembak maninin bae maninin Masya Allah eta pang-pangna kena manuk ngaran belajar nembak garita terus ka belah diri kajahoan gua abah ai batur tobat ai sia nembak datang ka kuari bedil aya keneh di dieu mah di dieu besi aya besi hayang bedil gua udah boga di eta bedil mahal bedil Bunyamin kan hebatnya sih aya
kuari ge ngan kulantaran geus berkaramat jadi mahal. La etalah lalakon abah mah ngana seatan teh kos kitu tarobat jelema ku sabab naon henteu aya inggis teu aya sieun ieu atuh nyarita bae ieu mah mun aya bupati ngalem mun bupati masyaallah nagara acak-acakan alhamdulillah ku ayana bupati ieu jadi pembangunan dan lain sebagainya nuhun Pak Bupati kaangkat bupati nu tadina Bapak Bupati hendek merena 3 juta jadi 15 juta gede kan aju diondang ke pendopo maca yasin sebenarnya kalau balik di barena nah mun aya penggede dan lain sebagainya tah eta teh lain nganasehatan jin dosa nu kos kitu Bang Baluh ngaranna moal mengang pangkat ti Gusti Allah. Nah iyalah jelema anu diturunkeun pangkatna jelema anu turun ku sababaya Bang Baluh dunia, Bang Baluh makhluk, Bang Baluh nafsu jeung Bang Baluh setan, maka beresan geura ku urang lalaunan seringan muraqabah jeung tafakur peureum urang mata ieu bukakeun mata hate urang sok renungkeun ku urang hirup ti saha ti Allah boga hirup ti Allah henteu ka mana henteu ka Allah mun geus ka Allah bakal ditanya siap henteu urang ketika ditanya ku Allah ngajawab pertanyaan-pertanyaan Allah sabaraha taun sia ku aing dibere umur kemudian dibere dunia pake naon ku aing dibere ilmu pake naon ku aing nah eta urang kudu siap jawaban di hareupeun Allah renungkeun ku urang. Ketika kurang direnung engke bakal setik ngipisan engke urang pindah ka resep urang tadi resep dunia kurang bati teresep kadang ngaji jadi resep sanggeus resep tambah yakin sanggeus yakin tambah ngamalkeun eta ngageserkeun kos kitu hasil renungan urang hakikat mah ti Gusti Allah subhanahu wa ta'ala wa amma ma yukhfadu wallahu